Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudinya sareng simkuring emang nganang beo urang ngadongeng deui urang daraskeun jajar carita si Ajo bagian anu ka 56. Atuh sok sanaos dongeng basa jantimang malah maner janten hiburan bae. Pangbeberah kana manah panghibur kana kolbu oge ngarencangan para wargi sadayana dina enggoning ngalaksanakeun aktivitasna sewang-sewangannya. Atuh mangga mitra supados tenjang kolong tingkana waktos urang sami-sami Bandungan kumaha lajengna ieu carita wilujeng ngadangukeun. Prung Atuh ari geus kitu mah Dewi Anyang teh manehna ngagibegkeun awakna. Leor jadi orai naga anu sarua gede najeng jelmaan orai naga nini sari keling anu kaluar ti karaton. Geus kitu mah adu hareupan dua cirim orai naga teh sirih pencrong. Pok kadenge Ratu Dewi Anyang teh cacarita. Kurang ajar Andika manusa, geus kemawani ngacokeun kerajaan kaula. Geus asup tanpa izin. Tadah sia cek eta Dewi Anyang manehna langsung we narajang ka sinini sari keling anu pada sarua dina wujud orai naga. Kebos eta orai naga teh nyemurkeun seuneu puguh we atuh sinini sari keling ge anu rek ngajelaskeun teu kaburu ngajawab kapaksa kudu ngimbangan serangan Dewi Anyang anu sarua dina wujud orai naga pada ngaluarekeun seuneu tina bahamna. Silih semur ku seuneu anu kaluar tina sungutna nu ngajadikeun kayaan di eta tempat teh nyongkap panas. Loba prajurit abdi karaton anu nyalingkir teu wani ngadeuketan. Da puguh nu tarung teh silih semur ku seuneu. Sieun kaduruk jeung loba harita teh. Wangunan-wangunan karaton anu geus kahuru ku eta akibat tarungna dua orai naga. Awas oi. Panas oi, mundur. Ay, udah ada ketan oi, cilaka oi. Bisi kadorok daun teh. Ting corowok pada ngajauhan pakalangan. Nu tarung beki rongkah kiwari mah duanana silih banting silih babu. Malahan buntutna teh dipake narajang kana awakna masing-masing. Duanana pada kuatna, baru karena wangunan karaton gelobanu alancur. Ningali eta kayaan celagedeg Dewi Anyang teh kiwari mah mundur saheulaana. Bari pok eta orai naga teh cacarita. Ayeuna anjeun kudu robah eta wujud sabab kula teu miharep karaton kula jadi ancur. Kibeg atuh awak Dewi Anyang teh hayeuna mah leuwih ti heula geus salin wujud sia di awewe keulis. Mangrupa awewe biasa atuh ditutulkeun ku dini sari keling anu sarua kiwari mah geus balik deui kana wujud asal mangrupakeun wujud manusia. Atuh dah salah Andika Dewi Anyang sabenerna nini mah datang ka dieu teh teu boga maksud nyieun pasualan sokomo nepikeun ka hayang tarung sagala rupa taeun teh. Mongan we prajurit jeung Andika anu teu mere kasempetan keur kula pikeun maksud. Ceuk eta nini sari keling ngajelaskeun. Atuh harita Dewi Anyang teh manehna jadi penasaran. Aya maksud naon nini datang ka karaton kaula? Datang teu diondangna tamu teu apal waktu. Eueuh iber ti mimiti. Sok rabejakeun ka kaula. Puguh nini ngahaja datang teh pikeun minta bantuan ka Andika dulu. Sangkan daek mantuan nini enggoni ngalawan musuh nini. Ti bangsa manusia kene anu gagah sakti oge dibantuan. Ku bangsa lelembut nyaeta Ratu Jin Anggis Hejo taeun teh. Atuh ngadengi kitu harita Dewi Anyang teh manehna ngahulang. Bari pok saterusna mah manehna teh nembala. Hampura kula teu bisa ngabantu lamun eueuh syaratna mah nini. Sakeur naon kudu mantuan Andika?
lamun teu nguntungkeun pikeun kula. Kecuali anjeun daek mere tumbal ti bangsa manusia keur kaula. Hehehe. Jadi kitunya, lamun maneh teu daek dipenta acara sukarela pikeun nohonan pamenta nini. Mangka wayahna ieu karaton teh bakal dihancurkeun ku nini. Bangsa maneh bakal dimusnahkeun doeun. Ceuk eta nini sari keling, puguh we ngadengi kitu mah Dewi Anyang teh serba salah. Ari diturutkeun tinguntungkeun jang manehanana. Ari tolak tangtu gede resikona sabab kanyahoan kasakti nini sari keling teh lain bantrak-bantrakeun. Dewi Anyang dicantang tu bisa ngungkulan inggis we teter eleh jajaten. Oke nepikeun kakarotan teh dihancurkeun ku eta manusia anu ngaran nini sari keling. Atu akhirna mah Dewi Anyang satutasna boga tinimbangan pikeun kasalamatan sarerea. Pikeun kasalamatan rahayatna kapaksa kudu nyumponan pamenta nini sari keling. Nyagah bae kula sanggup ngabantu ka nini. Tapi saha nu jadi musuh nini teh? Najal mak nu gagah sakti nini. Dewi Anyang jadi panasara. Hehehe. Ya syukur we mun kitu mah Nyai. Tetela. Nyi Dewi teh daek nohonyan kana pamenta nini deuleu. Puguh nini teh boga musuh anu ngaranna si Ajo. Ti bangsa manusia anu mibanda kasaktian anu luar biasa. Anu teh kaukur ku nini taeun teh. Tapi lain ngandung harti nini jejeri oge sieun. Oge moal mampu ngayuanana taeun teh. Tapi matak minta bantuan ka dieu ge hayang nguji kenepikeun ka mana kahebatan si Ajo. Saacan nini aduh hareupan langsung taeun teh. Nyaheug kula dicumponan nini. Na kudu kumaha kitu kula teh nini? Ceuk eta Dewi Anyang manehna nyanggupan nepikeun ngabantu. Yang tumanya kumaha cenah nu kudu dilakukeun ku manehanana. Wayahna Nyi Dewi kudu ngajakan bangsa siluman jeung dedemit Durwiksa anu sejena. Anu aya dina pangaruh kakawasan Nyi Dewi. Sangkan babarengan. Ngabantu pikeun ngacaukeun kayaan di lembur basisir Karang Hidung taeun teh. Oge kudu bisa ngajajal kemampuan si Ajo. Sangka nini bisa ngukur nepikeun ka mana tahapan ajeun kasaktena eta bangkeluk anu ngaran si Ajo dolo. Tah kitu Nyai nah ngarti taeun teh. Kula ngarti nini. Nya kula bakal nurutkeun sakumaha pamenta nini. Nya nuhun we ari kitu mah. Irahan ini kula kudu ngalakukeun tindakan. Nya sagancangna we pokona mah. Nyi Dewi kudu ngacaukeun kayaan di lembur si Ajo. Sina riweuh, sina bingung. Sina dina kayaan si Ajo susah jeung bingung. Tadi dinya waktuna urang ngalakukeun tindakan. Mun bisa mah nepikeun kamodaran eta bangkeluk ku cara jarak jauh. Atawa dijajal langsung ku Nyai Dewi kitu tah. Hehehe. Nyapek bae. Heug bae pokona tinggal nunggu parentah ti nini. Tangtu kula bakal ngalaksanakeun sagala kahayang nini. Nya atuh ayeuna mah nini terek pamitan heula we. Keun ke gampang lamun ku nini di kontak ka dieu. Nyi Dewi kudu sanggup pikeun nohonan pamenta nini. Enya teu nanaon nini. Ceuk Nyi Dewi. Manehna nyanggupan kana pamentana nini sari keling. Kitu obrolan si nini sari keling jeung Ratu Dewi Anyang teh. Atuh ari geus kitu mah nini sari keling teh mulang bae ninggalkeun karaton. Sukmana balik deui kana kurunganan. Kulisik sinin teh lilir. Nya beunta.
Beripok terus cecarita sorangan. Hehehe. Geus hasil aing minta bantuan ke bangsa siluman. Ayeuna mah waktuna mulang. Heuh tang tuwe si Gobang teh pasti bakal nungguan taeun teh. Ceuk sini nih bari Jung cengkat gura-giru balik ninggalkeun guha karang leteng. Rarasana mah asa sapoe tasnya bati alam siluman teh. Tapi keur si Gobang mah nungguana teh asa geus aya kana 3 poena. Barang jual kedatangan sini nih Sari Keling teu dibagiakeun ku si Gobang. Aduh, kumaha ini? Nah hasil. Saya ngumpi diri di guha karang leteng teh ini. Hehehe. Oh, nyanggeus atuh kiwari mah. Nini jadi apa tetela si Ajo teh muridna si Dinta euy. Musuh satru kabuyutan Nini. Oge geus bisa kaimplang manehna teh boga batu mustika lauk pamere ti bangsa jin deuleu. Anu nelah si Anggis Hejo. Malahan mah nusok mantuan bebela ka si Ajo salila ieu. Ceuk eta Nini Sari Keling manehna ngajelaskeun yen tetela. Geus bisa kaimplang si Ajo teh. Muridna Aki Dinta jeung mibanda mustika lauk pamere ti Dewi Anggis Hejo. Yang nusalah ieu ngabantu ka si Ajo. Alah, nahanya kitu ni. Aduh paingan atuh pantes si Ajo teh bisa dalit jeung nyobat jeung lauk. Malah menewakan lauk teh kawas dikeroan bae. Jeung bisa dibantuan ku lauk-lauk di anu aya di laut. Paingan kitu mah. Da eta boga mustika lauk. Tapi keur kuring mah masih heran. Na iraha si Ajo guguru ka Aki Dinta nya nini. Kapan sakanya ho kuring mah cara acan kungsi kabejakeun. Si Ajo panggih jeung Aki Dinta tak kitu euy. Hehehe. Ya tang tuwe. Sabab tina paningali Nini aya gambaran si Dinta oge mangrupakeun liang taeun teh atawa guha. Boa-boa basa si Ajo 3 brus atawa salila aya di jero liang teh. Ditulungan ku si Dinta oge diangkat murid ku manehanana taeun teh Gobang. Tah. Bisa jadi kitu mani. Oh nya jigana teh kitu ni. Waingannya Aki Dinta ku Nini teh bisa kapaluruh ti baheula ngeureun nyumput we. Nyamunikeun diri manehna teh di jero liang ni. Anya Gobang. Ngan bae basa ku Nini ditoropong deui teh. Kaayaan si Dinta weleh teu katembus teuing ka mana jigna jeung ka mana leosna. Heueuh di eta tempat taun teh. Ngan bae aya gambaran kuburan we di jero guha teh. Cuk sini nih Sari Keling ngajelaskeun ka si Gobang. Ngeunaan Aki Dinta. Oh bisa jadi nih. Eta Aki Dinta teh geus kojor. Dikubur di eta guha. Kitu tah pamikiran Gobang mah nih. Untuk hulang sini nih tengah hulang. Bener oge nya. Atuh mun geus kojor mah Nini teu bisa balitungan taeun teh Gobang. Kasih Dinta anu jadi kaceceb ku Nini salila ieu. Mun geus kanyerikeun ka Nini. Kudu mulangkeun kanyeri ka si Dinta. Tong mah kehe sini. Eueuh guruna, eueuh Aki Dinta kepada muridna nyaeta si Ajo. Geus we balitungan mah cukup pa si Ajo bae. Sarua bae atuh. Ceuk kuring mah ni. Sabab mun si Ajo kojor tang tu nyusul guruna ke alam kubur. Pasti panggih tah. Jeung Aki Dinta teh si Ajo bakal bebeja. Geus dikojoran ku Nini tang tu we bakal nyeri hate. Aki Dinta teh ku kituna bakal ngarasa nyeri hati ku Nini. Kapan punah tak nyeri hati Nini teh? Benar pisan taeun teh Gobang. Eueuh si Dinta aya si Ajo. Bakal jadi sasaran Nini malas kanyeri taeun teh. Tah kumaha dina ka Nini salajengna ni. Kuring mah jadi penasaran ieu teh. Naon anu bakal dilakukan ku Nini?
Kapan Nini teges nyarita Nini bakal ngacaukeun kaayaan di basisir Karang Hidul. Kusara ngaruksak konsentrasi si Ajo. Hantep we sina bingung sina susah dina kaayaan kitu Nini. Geus nitah balad Nini tibang salalemut pikeun ngalakukeun tindakan deuleu. Alah, nya setuju pisan Lina nilah. Pokona mah good lah good. Ay naon sia good sia teh. Nini mah teu ngarti deuleu. Nini mah moal ngarti lah. Sawa belain bahasa urang teh ni. Kuring ge apa ti situan bule. Tah kitu bukan mah good lah. Good teh mun nganyebutkeun alus teh good kitu tani. Jadi kitu deuleu. Nah ilaing kungsi kitu babarengan jeung si bule bangsa deungeun kitu. Nya pugu ge. Kungsi ni ngaranna teh si Tuan Peter. Urang Walanda pokona mah. Mun teu salah mah malahan maneh teh kungsi ditalukeun ku kuring. Babarengan jeung kuring kungsi tah suka denge we sacaritana teh. Kitu bahasana teh ni. Kitu ku tante. Cika naon bae basa anu kumaneh apa salila babarengan jeung si Tuan bule eta. Nini gak jadi penasaran taun teh. Teh eta basana buat bedanya. Ya seetik mah kuring ge apa nih lah. Tapi na si Tuan bule mah lamun jadi teteh geus bisa make bahasa Sunda. Malah we kitu we geus katinggalin teh lancar. Tapi kata ge ya kasebutkeun bahasa Belanda seetik nih. Seperti nyebut good terus nyebutkeun manuk dina tangka teh disebutna teh naon teh deui lah. Daten kitu kawas nama ciendetan. Malah nyebut bakiak oge disebutna teh sandal. Nyebut kadaharan tina kentang oge disebutna teh perkedel. Nyebut cungkir balik oge disebutna teh koprolen. Tah kitu cenah pokona mah ada aneh lah. Letahna teh ponok semu cadel teu jelas ngadengina teh. Malah mah kadaharanna ge keju lain kejo ni. Nya asaku bedanya. Tah lamun areka beuratan sok disebut naon Gobang. Nyeri beuteung hayang ngising taun teh. Naon dah. Deui buku Gobang oge. Mun teu salah mah jiga mah babeten ni. Nya babeten lah jiga mah. Da eta we mun nyebut hirup teh lepen. Nyebut pamayang oge piser. Bukan mah araraneh nih lah. Jamu geus deuleu lieur Nini mah. Ngadengna oge tengah lalarti tahun teh. Nya ni lieur mah bahasa Walanda teh disebutna teh duislik cenah ni duislik disebutna teh. Hulu sia ku aing dibeledig deuleu. Duislik sagala sia. Puguh. Nini teh geus lieur deui tengah lalarti deuleu. Geus sia tong make bahasa Walanda sagala rupa. Alah nya ni nya atuh dabongan abet ditanya lah. Tak kumaha tuh ni tarancang Nini ayeuna teh. Pugu ga kuring mah jadi kapikiran si Godeg jeung si Laken ieu teh. Sabtang tu bae manehna teh aya dina cangkreman pihakna si Ajo. Tang tu bakal jadi tahanan, jadi tawanan ni. Terus nah rek kumaha kitu ari si Agobang? Nya alah biar we atuh Nini teh bisa ngabebaskeun eta anak buah kuring. Silakan jeung si Godeg karunya nih lah. Wakani anak buah anu satia ka kuring eta teh. Bisa oge ku Nini dibebaskeun sakalian jeung ngacokeun kayan lembur. Benar. Ya bener pisan nih tang tu lamun eta dua jalma dibebaskeun kapan jadi tahanan tah lamun dibebaskeun teh pasti bakal geunjleung. Bakal ribut sabab nu jadi tawanan teh bisa kabur bisa lolos aya nulungan tah kitu ni lah. Halus oge tah. Ku Nini bakal dibebaskeun. Gampang kari ini tah balad Nini we tibang salelembut euy.
sakadar ngabebaskeun dua bangkeluk mah. Pokoknya mah Yahud lah nilah. Yahud. Naon si Yahud teh dulu? Alus nih pokoknya mah hade. Tak itu tek si bule mah. Si awas mun si aca carita make bahasa Walanda deui. Aing mah teu ngarti dulu. Sia teh yang dicabok ku nini sakabina-bina teuing sia. Nyanyi moal nyi. Atuh dah. Eta tadi kebiasaan lah. Jadi kebiasaan si Tuan Peter. Ya monggeus ayeuna mah nini rek ngajalankeun rancang nini dulu. Siapkeun parukuyan nini arek nitah bangsa lelemut deui bikeun nyalametkeun anak buah maneh taeun teh sia. Nya siap lah nih siap. Atuh ari geus kitu mah si Gobang nyiapkeun parukuyan itu di goa. Song diasongkeun ka si nini. Geus kitu mah gek diuk kereuyem mapatkeun jampe. Cang cawokanana pleduk asep mulek geus kaambeus seunggit menyan mani nyambuang minuhan eta rohangan. Nini sari keling ngontak ngambat Nyi Ratu Dewi Anyang pikeun marentah sangka nuhonan kahayang si Nini sari keling nu boga maksud ngabebaskeun anak buahna si Gobang. Sekaligus nyen rupa-rupa kekacauan di lembur basisir Karanghide. Atuh tekung sila aya hasep mulek cangelek ngacirim jadi makhluk di alam gaib. Katingali awakna teh pendek, beteungna bucit truk, sirahna dugul mani bolenang herang, panonna bolotot cerina rembing, atuh pok si Nini teh manehna tumanya. Sabab ngerasa kaget ari nu diembat Dewi Anyang ari nu datang merupakeun makhluk anu saperti kitu. Saha maneh teh dulu? Kapanan aing mah teu nyalukan sia dulu. Atuh harita teh eta cirim anu anyar datang teh manehna nembalan. Ngaran uing si Kibring, utusan Dewi Anyang. Dewi Anyang, Nini nu sanggup ngalaksanakeun pancen di Nini. Jadi maneh teh utusan ti si Dewi Anyangnya. Keun bahaya tuh. Saha ngaran maneh teh sia? Kibringnya. Nya ngaran aing teh Kibring Nini. Nah naon tugas anu kudu dilakukeun ku aing teh Nini? Ceuk eta si Kibring mangrupakeun makhluk nyawa wakilna si Dewi Anyang. Sapira ge cenah pikeun ngabebaskeun dua makhluk manusia anu ditahan di basisir Karanghide mah cukup ku si Kibring ge tangtu bisa pikeun ngabebaskeunana. Nyawayahna maneh kudu init ka basisir Karanghide euy. Maneh kudu ngabebaskeun manusia anu ngaran si Lakena jeung si Godek anu ditawan ku urang lembur Karanghide. Si Kibring teh ungut-ungutan bari pok nemalan. Nya hoglah Nini, ku aing bakal dibebaskeun lah. Perkara gampang nu kitu mah. Ceuk si Kibring manehna nyanggupan. Nya tapi omat ulah nepikeun ka adu hareupan jeung manusia anu ngaran si Ajo dulu. Sabtang tu be maneh teh moal mampu. Alah, nah naon kitu Nini? Nah si Ajo teh hansip atawa polisi? Lain tapi manusia sakti. Maneh mah moal mampu jang hareupan anak. Ulah nepikeun ka katewak heuleuh ku eta jalma nu ngaran si Ajo. Oh, pemburu hantu. Nya pemburu hantu meureun Nini. Alah. Sieun aing mah sieun diasupkeun kana botol Nini. Alah, tenang we lah. Bakalan tip moal ngadakeun maneh aing mah. Bakal nyamar we Nini lah. Nya syukur sia juga init. Juga lumambah geura laksanakeun pancen ti Nini dulu Kibring. Ceuk si Nini merintahkeun si Kibring pikeun ngalaksanakeun tugasna. Hanya mangga Nini lah. Rampung dawuh
tutas pangandika aing pamit nini. Geus kitu mah les wae cirim si Kibreng tingiles. Manehna ngabelesat. Ngacug-cug ke wangkon basisir karang hideung. Keun ayeuna urang tunda si Kibreng anu keur muruka basisir karang hideung ayeuna urang nyaritakeun malikan deui. Kayaana di basisir karang hideung caturkeun silakeun jeung si Godeg anu kiwari geus jadi tawanan warga lembur. Kitu deui para pamaya. Duanana ukur rumahu sabab kudu narima kana kanyataan. Maneh tinggal nunggu waktu pikeun dihukum. Kiwari maneh diborogot. Ditunda di deket balai desa. Diasupkeun kana jero karangkeng anu ngahaja dijieun ku Aki Jui sapara kanca. Malah dijaga ketat segala rupa ku ronda. Eta inggis tahanan teh aya nu ngabebaskeun atawa bisa ngaloloskeun diri. Dina kayan peuting anu jemplang-jempling ronda mah ngariung di pos. Handapeun tangkal caringin. Sedengkeun ari karangkeng mah gigireun wangunan balai desa. Katingali di jero karangkeng teh silakeun jeung si Godeg nanangkeup tuur bae. Karasa ku manehna tiris oge digemrong reungit. Ku kituna manehna teh hese pisan rek sare. Ukur kitu we ting harulang. Sakabeung mah bari ngarobro. Kadenge harita si Godeg tumanya ka silakeun. Alah kieu geuning Kang, nasib urang teh Kang kalah kasiksa di kurungan kawas manuk euy lah. Jeung teu bisa hees lah. Digemrong reungit. Nya tiris kieu aduh. Heuy, sakieu oge untung deuleu. Untung kene. Yang untung kumaha kitu Kang kapan sidik urang teh kasiksa. Untung kene deuleu. Sabab urang teh teu nepikeun ka ngaranapa nasib paeh. Buating Kang Leteng mah kiwari teh nasibna buating geus aja binasa. Urang mah untung kene masih kene hirup. Kapan duka teh nasib Kang Leteng mah. Ayeuna teh gua geus jadi cicing di alam kubur. Alah nya Kang. Kumaha atuh geus kieu lah. Kuring mah inggis teh puguh sieun nampa hukuman Kang. Suksin dihukum berat ku para pamayang jeung warga lembur lah. Montong waka leutik hate sia teh maneh teh kapanan can karuhan urang dihukum anu berat. Nya tapi Kang suksin inggis dihukum pati we lah. Kapan dihukum pati matang tuh urang teh bakal paeh Kang. Ulah waka mikir kitu deuleu. Buah-buah urang teh ukur dihukum di karangkeng. Di penjara bae teu bisa bebas. Kapan ari kitu mangeunah euy. Masih kene bisa dibere dahar. Kudu balang siar. Dianteuran dahar oge. Ikeun dewek mah mending deh kieu we genah. Sok aya-aya wae Kang. Lakeun mah lah. Genah kumaha atuh Kang kangaranan aya di jero tahanan lah. Nu penting mah menang dahar euy. Di balerean. Teuing lah. Akang mangan mikiran we dahar. Kumaha urang teh lamun dihukum pancung atawa gantung. Tangtu we urang teh bakal paragat nyawa Kang. Ceuk si Godeg harita manehna geus lumengis. Da inggis manehna dihukum pati dina waktu harita. Keun ulah baka ngarasa kitu euy. Geun bae atulah dihukum oge. Nepikeun ka dihukum pati ge. Ngan asa ulah karasa nyeri we euy. Ulah sote lamun dihukum picis atawa dikubur koropes tangtu kasiksa euy. Nya tapi kan sarua paeh Kang kitu oge ek dihukum gantung dihukum picis dikubur koropes sarua paeh. Nya bedana sia teh. Nah sia teh beleguk-beleguk teuing. Tangtu ya beda-beda rasana deuleu. Rasana kumaha ri Akang? Kuring mah teu ngarti. Tangtu we sarua bae karan dihukum gantung, dihukum picis, dihukum kubur koropes, pasti karasa nyeri, paeh-paeh keneh Kang. Tong beleguk sia teh. Ya bedana euy. Rasana lamun dihukum picis mah tangtu nyerina teh bakal kaliwat saking. Sabab paehna teh moal sakaligus, kadigang gayung euy.
pasti bakal kerasa nyeri pisan. Beda deui kawas kitu deui hukum picis jeung hukum pancung teh pasti aya bedana. Itu di jeung hukum gantung aya bedana. Lamun hukum gantung mah rasana teh muabat teh pati nyeri. Alah kumaha di hukum gantung Kang teu pati nyeri kumaha kuring mah teu ngarti. Eta tuh beda jeung hukum picis diganggayung. Kapan digantungan sekalikeun kacekek euy. Mun hayang nyaho mah ka dieu sia wong cekek ku dewek. Ceuk silakeun bari dagamang kana beuheung geus si godek. Kak wae atuh ramo-ramo leungeun silakeun teh kiwari dipake nyekek beuheung si godek. Luguh atuh si godek teh meuni reuwaseun. Alah, nanaon teh Kang? Ulah nyekek kuring atuh. Kapan hayang ngarasakeun kumaha rasana digantung. Ieu we ku dewek bakal dicekek. Alah, tulung. Aduh, tulungan ya, tulungan. Ceuk si godek harita teh manehna jojorowokan. Untung gandeng sia kapan hayang nyaho rasana kumaha paeh digantung. Kapan sarua deuleu jeung dicekek. Akang, kawas nu gelo akang mah kumaha mun kuring teh paehnya ani teh leuwaskeun tong nyekeki. Aduh, eungap aduh Kang, eungap Kang. Tulung. Ceuk si godek harita teh manehna tulung-tulungan. Aya nya hampura kumaha lamun maneh paeh nyaan tang tu maneh teh moal hirup deui. Ceuk silakeun harita manehna bari ngaleupaskeun cekekanana. Keur kitu teh torojoh ronda. Sab ngadenge anu ribut di jero karangkeng. Nanaonan sia? Montong gandeng euy. Moal aya nu nulungan ka maneh deuleu. Dasar jalma jahat sia teh bakal dihukum. Montong tulung-tulungan kitu sia da moal dipikarunya ku aing geus Cek ronda harita tinu cawakna cangkung gede. Mana popolotot kasilakeun jeung si godek. Sia, maneh teh duaan sakeureung deui bakal nambah hukuman anu berat sia. Bakal dicolok bujur ku make hinis sia, ngarah kapok lah tuh man jalma jahat nya Kang. Oi. Sina dicolok bujur ku hinis, malah kapok tah jalma jahat teh. Puguh we atuh ngadenge kitu teh si godek jeung silakeun teh mani reuaseun. Pok atuh silakeun teh cacarita. Aduh, ulah dicolok bujur ku hinis, teh geus kabayang kumaha nyerina. Mugia we sing karunya ka sim abdi duaan ulah dugikeun ka dicolok bujur ku hinis. Tarimakeun we sia. Geus jerempe. Ulah dibut. Cek ronda bari ngaleos deui. Atuh akhirna madua teh ukur bisa jempe bari ngabayangkeun nu bakal karandapan euleuh. Mitra waktosna parantos teh nya kapan dicang heula urang tunda jajar carita si Ajo nu ka dieu nya urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mang nuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sagala kakiranganana nya. Malah mandar janten hiburan wae mitra. Saeulenan emang undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.